Lingkungan rentang Pangkalan Pari ku jadi saksina mere ciri kapal Batangas Majalengka kota raja. Jati 7 tahun tentram agamis unggul harmoni rahaya dino gotong royong sagalana di raja Bantara Kertajati Kasor Mangga sareng tebunangan subur makmur tatanye cacana kasihan di hati Cibuaya sareng Cipelangan kakoncara loba pisan wisatana loba pengunjung di mana-mana kagaduhan ciri khas sakalayangan salah sahijina pinang resto rategan kula Jati 7 tahun tentram agamis unggul harmoni rahaya dino gotong royong sagalana di raja Bantara Kertajati Kasor Mangga sareng tebunangan subur makmur kacana
akan ngajungjungkeun. Sisi jalan raya loba pisan mata nimbulkeun wabah di panyakiteun padu bae miceun di walungan karena bisik mawa kabanjiran masa bodoh zaman diwari jalmana geus poho ngajaga lingkungan sabun deren tempat maranehna ngalayah kalakai di mana-mana kapanasan kahujanan kaiuhan
dina keimanan kalakai sapukeun sama jaleka sangkan raresik tempat endah katidak tentrem ayeuna sauyunan sapilulungan rahayatna seueur kamajuanana Majalengka kota raharja
ngaturkeun dosa. Ampun Gusti. Ukur sumerah ka Gusti. Mugi sikiatna jangan larang. Lamun segnya ieu karma kuring fungsi milapah dosa. Ampun Gusti. Kamana nehatna manehna nu fungsi ku kuring nyeri hampura. Kamana nehatna manehna nu fungsi ku kuring nyeri hampura. Ukur sumerah ka Gusti. Mugi sikiatna jangan larang. Lamun segnya ieu karma kuring fungsi mirapah dosa. Ampun Gusti. Kamana nehatna manehna nu fungsi ku kuring nyeri hampura. Kamana nehatna manehna nu fungsi ku kuring nyeri hampura. Pak, atong yang amang kabupaten Paribis. Kek, kurang diantar jeung bapak ge hayang amang kabupaten Paribis teh. Geus lila hayang ningalian pemandangan anu endah kacida ya. Oh, ya Pak. Acing teh sana Pak. Oh nyantos. Seueur acis mah. Para remaja Majalengka amprong di bundaran Paribis ngadakeun cinta jeung manehna ku rasa hemat jeung katresna salanggengna moal
Kupang Salaminah ibadah ke Gusti Allah. Ternyangka Bundar Bari bisa ki alusna ilmu mancurna mendingan bapak kira Bundar Bari bis teh loba ramaja nu araramang seueur pradagang maleser jeung baeud uihna pak mencaknya Bundaran Bari bis air mancur saha bundereunangan para pedagang nasi goreng laris roti bakar pajang kopi tutut laris pisan Desa Bari bis kiwari geulis pinuh ku wangunan jeung perumahan jalan lingkar alus batak beki payus Majalengka kota Raharja Bung Uih mana yang lebih emang di Bundaran Bari bis Uih Kang yang subang nih kesontan itu teh ayo Pak Wil banyak teuing gitu teh ai Bundaran Bari bis air mancur sabundereunangan para pedagang nasi goreng laris roti bakar pajang kopi tutut laris pisan Desa Bari bis kiwari geulis pinuh ku wangunan jeung perumahan jalan lingkar alus batak beki payus kota Majalengka Raharja
bejana wetanen Majalengka cirina bundaran tonjong panasaran ku hoyong terang tempatna kedai halaman areren muda-mudi balawiri palai ngakale sate marangi kunikmat rasana rawasa nu ayana di kedai halaman sate marangi ngahiliwir ketebak angin sengitna moal ayah duana kamana-mana nu daratang pengunjungna di mana-mana tuang reut bangke traka segala ayah tak pernah kena berjumlah adem ayam tempat manora resi jika betakeun kedai halaman abana us sopan santun pasangan nu balanger jeung raraman sate marangi ngahiliwir katebak angin seitna moal aya duana pengunjungna di mana-mana buang leut kaketrakan segala ayah mata betah kena turtu manis
tempat terindah dengan seorang gadis cantik dan menawan. Cinta bersiul pandangan pertama jatuh cinta siang malam terbayang wajahmu memikirkanmu. Cinta romantis, cinta pertama mencintaimu, cinta sejati, cinta pertama dan terakhir. Tak kan ku jadikan pujaan hatiku. Awal kita bertemu di suatu tempat terindah dengan seorang gadis cantik dan menawan. Rasanya